Dan alhamdulillah urang menang ka bunga. Terus menang ka bungah deui wae ieu. Ari bunga atuh teh kumaha kumaha urang. Bungah naon anjir sok teu pira di dinya bungahna oge. Me teh geus ngalahirkeun me teh. Oh, Tilu sia. bener anjir. Aslina. Anjir bunga ada aing teh. Naon recek cek aing teh. Jam 12 putih. Edan anjir. Di parajian ku di dinya urun. Tas marah bisa dong teh ngarit, ngarit yuk. Temannya mah tarang ngarit. Nya oh Wah. Untuk tas ngarit sore teh nya. Pengen teh dek sare urang sia. Puting teh. Lahir ku tilu. Puting putih. Neang paraji atuh di dinya urun nya. Paraji geus borojol kabeh. Oh, sporo. Ente maksudna harita peuting teu neang paraji henteu ku sorangan. Sidang sorangan tamanya Pak ujarana panakna. Bunga Anjir. anjir bagi dua ini. Bagi Bagi dua apa nuduaan? Bagi dua naon di dinya sok lieur. Apa nudua apa nu urang nu ngarita Ya. nuduaan? Daekeun. Perjanjian lagi baheula kumaha? Pan eta teh domba hiji kuduaan. Heeh. Ya. Heeh. Di dinya minta naonna baheula? Hulu. Urang minta butut. Benar teu? Tina beuteung kana hulu di dinya. Urang tina beuteung kana buntut. Nah. Terus masalah eta maraban mah da kawajiban di dinya. Da soalna aing barang hakana domba mah tina naon? Tina hulu. Tina hulu. Benar teu? Tak urang teu kudu ngarit. Nepikeun ka ayeuna ge urang can pernah ngarit da memang jatah di dinya. Tah giliran ayeuna dombana cenah anakan. Tina naon bijilna? Tina buntut. Tina buntut. Jatah aing eueuh jatah di dinya. Nah, mana mau ngeunaheun pisan. Ngeunaheun kumaha? Ai urang nu ngarit sia. Dinya asanakan teh dibagi dua. Nuduaan kehet nah. Nuduaan sia teh. Nah. Duaannya teu bisa atuh. Kan teu sesuai perjanjian tiba heula kitu. Ya. Mana mau ngeunaheun pisan sia licik sia mah. Teu adil mana mah. Teu adil labah manana guys ya. Nyatuna domba mah tina sungut jatah didinya berarti. Lamun anakan jatah urang buntut. Urang jatah buntut. Didinya mah eueuh hak. Ku rek dijual ayeuna. Nya didinya udah bukan baheula atuh anjir. Ujung hayang hulu segala. Ku rek dijual domba. Ya.